Udah wes. Aisyah nanya aing kunaon, nggak mah aing nanya ka sia Aisyah kunaon, disebut aing si Uwes deui, pan ieu mah sia kunaon. Henteu mah. Aisyah ngalamun ci hidang. Hah? Si Aisyah terkutuk. Heling. Heh. Geus ge urang ngalamun ci hidang bae tingali ka dieu pan geus dibere ku aing lalaki. Nu loba duitna ganteng, putih, itu mah dekil naon coba? Kajen. Kajen. Pas itu leutik menang maraban aing. Masyaallah. Masih kene mikiran Cihideung. Oh, gunana semikirannya na hirup balangsak oge. Tuh kajeuleu nya anu nepi calonkeun ka aing mah geus belikeun jam tangan berlian tuh 50 jeti. Ah iya enggak tahu harga. Pokona mah sakitu geus tuh kabeuli nu kieu daster gincu geus sifat geus ganti warna jiga bunglon. Geus pokona mau pikiran Cihideung. Diomong kalau punya kenyom dengekeun namun kalau ngomong teh. Ampun. Geus ulah kunyam kenyom. Cicing, repeh. Dilapang sekalian. Otakna kau yang dicuci. Oh, dilitah lalaki. Ai bogoh ku mama. Kajenting sia bogoh, mama tesudi. Geus aya nama ulang ngabahasan Cihideung. Panengkeun mah kalapa. Mangidam lain, kalapa. Asa heueuh ngidam. Ngidam ti mana? Aing boga salaki gente. Masih boga bapak. Kan meureun. Gelo ieu anak. Geus pikiran si Uwes teh jelas. Eta yang kalapa. Geus heueuh, pokona mah pangnengkeun kalapa kudu meunang. Nya, lo loba tanya ieu rahasia emak. Oh, tangguan kedon mantap kabeh. Kita minta kalapa ujungna ka bebek Uwes. Sebenarnya sih yang ngeunang kalapa jeung aing. Lumayan lah. Tuh, udah di DB lah. Yang ande kan itu. Gimana ya kene? Cicing kayaknya adiknya. Wayan kelapa. Eta sia. Kelapa yang ke mana iya? Tadi nanti lu tinggal hiji. Aduh. Dia main ngakot ya mah. Mana tadi di dia ya? Wah, juga perlu di anggung. Si ayam nyokot gimana? Aduh. Mau balik. Neng Pira. Neng Pira. Neng Pira. Naon si sia? Neng Pira nek ka mana? Neangan kalapa. Neangan kelapa. Kelapa jeung naon? Ma aing neangan kalapa. Kelapa jeung naon? Jeung emak aing. Hah? Budag sia. Oh, jeung mak. Heeh, jeung ma aing. Oh, engke ku aku dibawakeun. Woi, sia. Ai Cihideung. Ya, diung doan bae. Terus sia. Nah, Kok jadi sekieu? Doan di leuweung geus ke bulet. Aing nek neangan kalapa, ku tau bulat 3 gero. Kelapa jeung saha? Jeung emak. Oh, jeung emak. engke ku aku dibawakeun. Bawakeun.
lamun hari restukeun ku emak, bawa kalapa ge ka emak. Kenapa di mana? Neangan di luhur tuh. Oh, banyak dihadap. Besing di aya di handap. Kenapa teh bisa naik? Aing bisa ruah. Goblok ya. Bayawak. Ya. Nya ngampe. Geus. Nek mawakeun kalapa moal. Oh, dibawakeun. Ini kenapa ka mana nya? Sabodo sia. Inti nama kudu aya jeung aing kalapa. Senang sia. Nek ka mana sih ya? Apa imah? Ilu aing. Tahu sih lu. Ya tuh sud boleh nyelang bae. Isik aing mah. Cicing sianya didinya ulah kemana-mana. Awas ya ulah indiet aing dak balik kana nyokot bedok. Dak kenahan itu dinya nya. Kenahan ya. Sampurkeun kitu. Sampurkeun ku aing keun teu budak. Ih, teu budak. Enak disampurkeun kalah indit. Cobain lah yang nyaho lah. Kabeneran ya. Udak nenen kalapa di dia ya. Sarparanas kieu ya. Dirujak ku aing lah. Tapi kalapa di mana eta budaknya tadi? Ang maling meureun dia budak ge mah nyari kebon karet kalapa. Tapi kabeneran sih aing aus ya ah. Aku yang dua-duana lah. Yang ngarujak bae ya. Ngeunah ya. Dah. Mau naon eta? Kajeleuna aing mah naon? Mau kalapa eta? Nyaho nanya. Menta tuh aing. Lo menta-menta, masuk urang pake ngarujak we hayu. Ayo tuh. Ayo. Ayo. Kalapa aing ka mana? Kalapa aing leungit, mana nang maling leungit ya aing mah. Kalapa aing leungit aing. Hidang tangguhan. Apaan sih? Kepo sia ih. Jatah sadau. Ang sih? Palongo Asia. Mana sih? Kepo sia ih. Coba. Aing nyaho bae ih. Ulah ih. Ih, pelit sih. Laju hayang sia. Coba nyu. Ulah ih. Pedong bae. Paling lagi gua kan masih kuai. Pelit mah. Teuing nyen liang sorangan aing. Di mah. Bang semua sih lah. Coba nyung. Ulah. Coba ge. Aing nyung aing. Jangan nyeng jasa ta. Ih, kenapa? Ih. Nanahawanan sia. Oh, Aku minta. bang ya. Kedeng ih. Cicing bae tuh itu. Kabur. Woi. Ih, dibeung keuing. Mana duitna? Mana Yo. duitna? Ceban. Bongeng ceban mah. Bongeng ceban mah. Coba cepat. Aing mah 15.000 ya. Tah, 15.000 tah. Ya. Tah, aing jadi 15 tah. Ya, so aing kumaha? Woi, video. Eta. Eta nyokot duit aing. Ya, ke baik. Dia duitna dia. Eta dia kan dia duitna. Pani 25-nya. Oh. Tah. Kena adil ho. Tah. Hiji. Ih, Tah, sering hiji gitu. Bener, Lin? mahal aing meuli na. Aduh, gi aing. Mana sia kelapana? Hah? Panas. Ya, minum kalapa masker. Kenapa minta ya balik? Paling di mana? Di situ di mana? Di situ tadi minta tinggalkan nyokot bedok terus pas balik deui eueuh. Terus boga kalapa menang di mana? Yang ngalah. Ok deui atuh. Geus sayur teh yuk. Ih, lumayan paling sayang. Tadi daerah ya. Rujak lumayan namanya. Kalapa sakit. Emang? Yang ajar habis.
Eta kelapa suwesnya. So tahu sih ya, si Wes kalau pasti Oh, Wes. non boya we suka ilun biasa. Kalambe kudu ngagas. Dinage ngaku kalau pasti Wes. Oh iya. Terus eta kelapa saha? Atuh kalau apa aing aing memawa. Menta atuh. Menta-menta meuli. Kan tuh. Ilu atuh. Tama kalapana tama. Eta. Kadir. Hang masuk gas ya. Petok-petok-kelapa. Eta kalapana mah cokan mah. Harusnya kelapa si metanya sih ya, mencokot bahae. Kadir. Aku ngaku sih kamu kali aing. Speaker atuh. Bom tah meuli. Oh, Eta menang maling. Tuh. Sia. Sia kamu kali. Oh. Beli mana sia? Pag sia nyawa. Nang meuli. Bah, ada sia mayot bae. Ai sia eta ka budak teh sok bentak-bentak ka dieu tak. Aku menang meuli maling oge. Ayo. Ayo. Kecewa aing sia. Naon sih kalapa? Eta sih nyekel kalapa. Ame sebenarnya kelapa sih sabaraha sih? Dua. Aduh Gusti. Aing geus nu bener mana? Iya kok. Ya iya lo tik kelapa yang dakuan bae. Ges. Pira, kalapa jeung emak mana? Eta ku emak kelapa dicekel. Iya mah kalapan meta. Geus meta pan ieu mah jeung emak mana? Eta bayaran. Bayar-bayaran amat tuh eta mah membung pangmintakeun pangalakeun seboga kabuku. Saking ngalakeun. Tah, ku si Wes tadi geus dibawakeun cenah. Oh iya rek bawakeun. Eta kelapana. Iya mah kalapa meta. Aku bae sia. Tanya ibu ka kalapa cikene ngomongna. Aing nang meuli. Beli ti saha? Sama bae tuh ngomong ge. Salah ngomong aing. Aku bae sia, jangan nang meuli aing. Aya non sih? Tah, tanya seka, kamu binyana aing. Naon? Kalapa. Oh, emang saya tadi meuli 2 kali. Tah, deh sia. Tah kalapa sia. Tuh lah uang Yang aku. kelapa aing. Kamu leutik. Mang, tadi kelapa menang di mana? Nang mangke di jalan. Ah berarti bener anu si meta. Tah, Meta. Mana kelapa di mana tadi? Kan tadi meta keur jalan, nampok kalapa di sisi jalan. Ya eueuh jelemana dibawa bae ku meta. Tah, eta mah kelapa aing. Pantu nyaho. Tah ngaranna naon? Maling. Oh. Mana kalapa? Mana kalapa? Jelas lah. Geus ayo. Kan milik aing. Meta. Aku bingung.